Oh kita ke pasar. Yang mana? Kadia sama dia, kadia. Ya. Allah siapa Mana salah nyabut nah? mulai pakai gue. Anjir gitu aing mah. Tolong sih. Lain dulu aing cabut. Lain cabut mah maksud gimana dinakeun ka dieu? Heeh, lamun arek dinakeun si eta sing hati-hati ulah sirahna. Sirahna coplok kamari kita ngabeheungna. Menikah tidak ada perasaan ke aku nih. Lain jambret wae hulu aing. Ini saha ya teh? Super emak. Bisa udah perasaan ini mah super mamalin gitu, gelis montok. Oh, apa dah salah mah gelis montok dia kehujanan jadi rajin. Sampai apa dina tarikun. Kade. Ayo mas saha mah teh? Super. Super naon? Super mak itu ayo mah teh. Lain pada sekali teh. Ampun kan geuning eta aya anu nuaan. Itu saya numpang gitu, seteh mencuak-cuit wae aing. Kentaya mani hayang ka lalakina, wal kahi dulu mayat mah. Nanti barang buat kan. Nu dipanggilna super emak. Nu panggil ke super tadi teh gini. Super naon? Super mi. Kada halang ada super mi. Lainnya suarana meni sarua bieu jeung Rita Subiato. Iya dong Bang aku mah. Coba sok coba. Balik deh. Anu bieu teh gini. Bieu. Tapi heran coba sok nyoli. Ih, kamu mah menikah di alung-alung gitu, Apa siapa ditongengan? Mana teh kemana? Iya, itu. Ih, nggak bisa teh mana mau ditiman. Berarti si teteh mah suarana tina ieu. Baik menit. Yuk, si teteh mah suarana tina ieu. Tidak ada mungkin saya aku. Wah, tadi dia sabuktian. Wah, terpercaya. Aku mungkin bisa ngaruh suara. Waduh, Si ieu terpercaya bahwa suara maneh teh tina ieu. Percaya tuh. Tuh, percaya. Urang coba. Coba kamu sejen. Lah, percaya mitos, mah percaya kamu gitu ayo. Ngomong. Tapi heuh tuh. Coba sapakeun. Lagu bieu. Tapi bisa rumah itu aing mah. Coba ya. Coba ayo. Coba sok. Ngomong. Sedih. Sok pakai kereta. Coba sok ngagur bieu. Saya tuh mitos aing mah sok percaya kan gitu tuh. Hiji deui. Cuma gitu dipercaya. Ada dia. Orang salah itu urut 3 kali ya nana. Si ieu teu percaya lamun suara si teteh teh suarana tina ieu. Sok coba 3 kali. Teh heula sok. Coba sok. Buru batu jadi. Bener ngaget dong. Lain jika kita ini tadi selesnya jika kita ini salesman ngomong sok wah bisa kira tuh ayo kita percaya kene yoi dah ayo sabar mau jaga priuk
1 2 3 tes terus teh kesingan sarera Tadi kan dipakai ngomong letih. ini swasta di akhir suara teh Mana yang diangir di pula itu loh lo kalau bakal. Jauh di angir nang lamun geus muding para rewat. ya pak gue ngabejaan ya sakedeung ya lamun buuknya sayang sengit Ya. nah, bila rambutku ingin wangi seperti bunga kasturi iya lembut seperti bunga sutra minumlah urang ari ucap ilung urang Modal mari nu aing gelap-gelap. sedih sebenarnya Urang nyanyi yuk. Nyanyi.